eta khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi ayat teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila, tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng, teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan, sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya, urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan eta, kajian teh ditembak. Enggeus, kajian ditembak, dibunuh, dikumaha. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Salam. Ya Allah, ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik wari, tilik wari. Saki informasi geus poharana. Dek neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya, tapi itu diberi hidayah mese nu mantak peperangan multinasional Baghdad genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah inget kan lain rek nyaritakeun peperangan, rek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti, bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad, Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge mah geus. Dagang jengkol mah geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalangan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa, dihantem lagi kulobaan. Menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang ku manehna kilang minyak dibom lagi ku urang Irak perang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di dieu teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga aing sia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman, teu nyaman. Urang Irak mah kajen teh paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing. Naon bebeunanganna? Teu aya bebeunangan. Nu deuk dibasalahkeun naon bari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Pada tiki ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa leumpang ku di Amerika ribuan jelema asup Islam. Saddam Hussein wasilahna. Urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya. Pagawean urang bae cenah. Moal kaotakan ku sia. Ye, sakolahan teu daun teu nyaritakeun Baghdad.
ulah gitu Gus itu kayak resep bae tapi emang gua Baghdad bah negara 1001 malam emang kumaha sabaraha nabi anu diturunkeun di dinya lain sembarangan negara teman negara kuno Amerika negara anyar Inggris negara anyar kalawan negara kuno menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim hasilnya datang ke akuari ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngelawan Baghdad nanti iya tokoh Baghdad tiba heula timimiti khalifah kahiji khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein nah naon gitu ngaranna waliun min auliyaillah ya negara kabeh ku Saddam mah kumisna bisa gede bisa leutik Saddam lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi orang resep di satu sisi orang sieun kanya aing mileuhnya na eta aing resep aya tapi sieun aya sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu komo jeung jelemana tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu teu diberitakeun kan kitu-kitu nama kaistimewaan jeung kemaziahanana sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mau bisa ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge teu gara-gara cara Saddam teh gitu tuh ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita hidayah melalui peperangan ternyata hidayah didapat melalui peperangan ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain hese tah nyaritakeun anak lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam selesaikah ya Allah tugas saya selesaikah ya Allah tugas saya andai kata belum saya siap andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti batur mah perang datang kaos kitu henteu perlu menang jeung eleh tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamiyah hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein eta mah nu pangeran kurang ulah punya ulah tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam wah naon jang urang bingung kan Amerika urang ka ditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan negara acak-acakan tapi orang Irak bangunnya tenang tak bermasalah Junaidil Baghdadi aya di Baghdad Abu Bakar Shibli aya di Baghdad Syekh Sri Sikti aya di Baghdad Syekh Marufil Qurhi aya di Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh tenang orang Baghdad Pak iya itu per detik ieu apakah kacau orang Baghdad ketika ya orang Amerika geus deuk siap lagi orang Baghdad asal dari orang Amerika geus ih ngerti di berita-berita negara 1001 malam Baghdad deh pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi pertama Uzbekistan namakeun Baghdad tinggali di perguruan persupian lamun encan ke Uzbekistan can selesai setelah selesai di Uzbekistan mesti Baghdad namakeunana teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir per detik ieu masih kan perguruan sufi teh seperti eta namun encan ke Uzbekistan can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan can selesai sufi mah ketika geus selesai doktrin namakeun ke Baghdad tanyakeun coba ge ka jelema ngarti dua negara Uzbekistan Baghdad Uzbekistan Baghdad dua eta mah perguruan sufi internasional geus lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia pahit dan hidup titik
Henteu perang geus sarua bae, hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad. Kuari Amerika nggak bangun. Orang Baghdad geus kieu bae. Bangun ku sia emang aing ridho teu. Sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah geus kitu, saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain, kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati, bawa mati. Ya itu sabodo sia. Aing mah dongeng doang ja. Korupsi teh naon teu. Jeuh aing mah korupsi na mana. Aing kira mun aya mah tunduk sarua. Dia aing bangsa Indonesia. Sial, sia nu sial. Iya. Iya bentar ceritakeun peperangan anak capek mengikuti orang. Wow, tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa supi-supi ku ulama-ulama. Ieu jebolan-jebolan Baghdad dok pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib, aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana. Bom Baghdad bom, tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam. Masya Allah karim. Eta ngadoa lagi kan Saddam gitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah? Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum? Kula lamun maca doa Saddam Hussein kos gitu sedih kadang-kadang. Naon sedihna? Henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh. Tugas saya selesai apa belum? Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Oh, diabadikan, bongkar kubulan Saddam, senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb, anu geus dibunuh Saddam teh. Lawan gitu karena setrum saya kapayahna. Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah diceritakan setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula Allah selesai sudah ya Allah tugas saya tek hai bikeun kubur gali setelah 1 tahun diabadikeun senyum seungit caririk sa Baghdad kabeh henteu rek caritakeun naon ada caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad, hidayah bangsa kafir nu asup Islam kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam, tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha batur siap eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh. Nah ieu kan diperkirakan dek asup Islam ayeuna dek asup Islam Ahok teh eta kuari teh wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak endek tuh tah lamun kajadian nya asup Islam wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah kamari sandeg-degen henteu deui kuari rada hanet ente mancan nyaho kan kuari perkembangan Ahok ya tinggalin zaman sia mah tuh ya mengikuti corona bae corona Ahok ikuti ku sia ya hampir kuari teh deuk asup Islam ya perkembangan politik teh ulah leleluarna doang jerona keur kumaha ieu nagara teh sampikeun duit aya naon ieu di jero kekacauan dan lain sebagainya eta mah urusan lah tapi ieu teh di jero da aya naon menteri ieu dan di jero teh keur pasini pancen kieu emang usah kaditu loba omong sia dakeun aing segala naon tah make jas teh eta aing eta di mana cenah kieu eta keur nikahkeun teh siapa teh jauh urusan ala teh jauh aing mah kedelu beungeut da bae teh nyaho kaler kidul siapa dah geus aing resep ya ngaji nunggu kiri resep di nu barodo ki resep geus urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah
penting salamet bener tuh daripada nu palinter kabalinyer. Guys, informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit, bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman, tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia. Nah nyana terus non ngaranna ngagerokeun pabajikana jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah. Enggak, kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kamu sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugih, di akhirat ke sorga. Senep urang eta ku. Cek nafsu urang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina. Dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Nah, kapagi jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diinamani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan sat, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Dina naona. Ya Allah, ya Rabbi. Langsung jalan keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Begitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalah. Ya Allah ya Rabbi. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah datang nanti melalui impian nu tadi melalui penyakit tadi melalui perang maha kawasa Allah tentang urusan Allah hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi paman sorangan anu urusan Kangjeng dedeuheun nyaheun Kangjeng Nabi kajen mang kekubahage ke kukula dibela di hadapan Allah lu penting mang iman ke Allah iman ke kaula teu cek mang ya Allah bersorangan lu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah nah ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah dilahirkan di Mekah digedekan di Mekah diutus di Mekah khusus ke para orang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ke Madinah orang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilat aya naon cek Kangjeng kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami ka dedeh kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad
Kangjeng Nabi naon dipakai ka hayang ku anjeun natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat di dunia mah walila dulur urang anak urang incu urang geus mararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat ya Allah cek Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake ka hayang siap turunlah ayat ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz wahai orang Arab yakin nyata jelas yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia bari apal anjeun kelahiranana bari apal turunanana bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasulullah min anfusikum sapagodos jeung anjeun azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih manitum wara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh manitum naon anu jadi kamasyakatan aranjeun kabeh anu jadi kabeng berat anjeun anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz artina aziz teh berat hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma anittum pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika orang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi ketika orang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui ketika orang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma anittum berateun ketika deuleu umat ngarasa berat teh masyaallah ngemantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan datang ka jembatan Siratal Mustaqim tipoleset terayangan mungkin Kangjeng Nabi berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa azizun alaihi ma'anittum masyaallah pahara luar biasa tayilang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim kula nu bakal nyapaatan ke aranjeun kabeh geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ke sorga ieulah jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan panggihan kula di mizan panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim kula dia azizun alaihi ma anittum ngarasa berat ketika umat manggih ka berat teh ulah aya anu teu salamet hiji-hiji acan ya Allah ya Rabb iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum tur kasem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh
anta padu kenayen menang pitu dugarajen kabeh anu pohara jadi kamemet anu pohara jadi kahayang anu jadi kepikiran per detik nak kasem seremak makangjeng Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaksian sepak terjang Kangjeng anu apal turunan Kangjeng anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kasengsrem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh masyaallah imankeun ka Allah imankeun ka kaula sebagai rasul Allah ulah datang ke salah ngimankeun dari penyelamat iwal tikula cek Kangjeng Nabi nududukeun bahwa sang maha kholik adalah Allah nududukeun melalui kaula syariat nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat kula teh hayang anjeun teh menang pituduh wabeh ulah hayang kaluar tina hidayah harisun alaikum